Ari si Wanarajaya mah aing apal. Ari Dewi Pulasari saha? Salakina anu pernah ku aki di Cilohor. Kimules inget masakeun naratas jalan ka Gunung Wayang manehna dicegat ku dua orai hideung. Gedena sapingping munding, anu hiji leuwih leutik. Kimules galungan jeung eta orai, kusabab harita beurang jadi Kimules leuwih awas jeung leuwih siap. Antara tahun 1628 nepi ka 1628 salah sahiji pupuhu tentara kerajaan Mataram anu rajana harita Sultan Agung kabur di udag Kumpeni. Sanggeus gagal nyerang Batavia. Manehna lumpat ka wetaneun Jayakarta nuruh hiji gunung nyaeta Gunung Salak. Ngaranna Ama Sadarina. Sanggeus kadungsang-dungsang jeung baladna Ama Sadarina nepi ka suku Gunung Salak anu harita mah gledegan keneh. Tempatna alus, curcor cai matapi betaheun. Ama Sadarina tungtungna ngababakan di dinya. Merenahkeun keur panganjrekan. Ama Sadarina salah sahiji tentara Mataram anu leber ku pangarti, jembar ku elmu. Sadar kana umurna, Ama Sadarina miboga rarancang ngadegkeun paguron, utamana anu patula patali jeung kadugalan. Sabab elmu eta anu dikabutuh harita, elmu uduk awak keur nyanghareupan Kumpeni. Ama Sadarina ngababahkan teh teu jauh ti hulu Cikahuripan, Cisalada, Citaman, Cisarandi, Cimaci, Cipangelah, jeung Cisela. 7 hulu cai eta ngahiji handapeun kampung panganjrekan Ama Sadarina. Ngocorna cai ngahiji nyieun hiji walungan leutik. Teu jero walungan teh da puguh di puhu hulu cai. Jerona ngan samumuncangan. Bisa lalar liwat teu kudu make jamatan. Tempat deet walungan kitu kasebutna Parakan. Eta walungan teh caina herang ngagenclang. Wanci panon poe satumbak eta cai katempona jiga salaka perak ngampar endah mata kookeun lamun kabeneran nempo. Kadienakeun wewengkon eta kasebut Parakan Salak. Sanggeus Ama Sadarina ngadegkeun paguron, loba anu datang minangka harayang jadi muridna. Lalaunan ngaran Ama Sadarina kawentar kamana-mana. Gila-gilaan kampung panganjrekan Ama Sadarina teh rame. Sabab loba anu datang ke guguru, loba anu suka sabab balik ngagendol elmu, cicing betah ku endahna. Matak kampung panganjrekan Ama Sadarina teh katelah suka rame. Oge keur murid-muridna Ama Sadarina. Patepungna 7 hulu cai sok dipake ngabungbang, naekeun elmu. Parakan Salak jeung Sukarame teu bisa dipisahkeun. Ngajak ngelek jadi wewengkon anu teu betaheun. Hawakna tiis henteu, panas henteu, weujeuna. Tahun 1844, Parakan Salak kedatangan bangsa Walanda anu boga rarancang hayang tatanen. Nyaeta Gilam Loshak van der Hage atawa William. Nu dipelakna teh enteh. Enteh teh harita mah barang langka anu hargana mahal di Eropa. Cocok pisan melak enteh didinya nepi ka kawentar bisa kuliah dunia. Enteh Parakan Salak taya babandinganana.
eta walana maneh hookeun nempo endah jeung suburna wewengkon anu anyar ditincak. Manehna ngaibaratkeun eta wewengkon teh taman di kaki Gunung Salak. Fak under Salak. Kadenge kucili urang kampung di dinya mah Parakan Salak. Atuh turunan ama sadarina jeung reng-rengan walana ge teu jauh ngangaranan wewengkon eta teh nyaeta Parakan Salak. Parakan Salak jadi leuwih endah tur kakoncara disabudereun urang Walanda keur perkebunan di luluguan ku Tuan Hola. Nyaeta sanggeus Tuan James Maot. Tuan Hola ieu anu ngabendung Parakan Salak jadi situ anu ngaranna Situ Sukarame. Sanggeus Tuan James Maot, perkebunan diurus ku Andrianus Wolverhall. Setelah nama Tuan Hola. Boga pamajikan gelis pisan nyaeta Juliana. Andrian Louis van Motman anu biasa disebut Nyonya Yuli. Tuan Hola beda ti Tuan James. Ieu mah leuwih ngarti kana soal melak teh. Matak zaman di luluguan ku Tuan Hola kawentar kualitas teh Parakan Salak nomor 1 di Eropa. Atuh basa diurus manehna kebon teh ngelegaan, pagawe oge nambahan, kalian pingarti soal tatanen teh. Tuan Hola ngabogaan jiwa seni. Manehna resep nata kebon supaya katempo endah. Sarua jeung pamajikanana Nyonya Yuli resep kaendahan. Perkebunan Parakan Salak nu tungtung nama jadi pamuruan urang Walanda nu aya di Indonesia lamun hayang pelesiran. Tuan Hola jeung Nyonya Yuli nyicingan gedong Patamon tina kecap bahasa Indonesia pertemuan. Kadenge kucili urang lembur mah jadi Patamon. Lelah nepi ka dilugrugkeun oge kunaon disebut Patamon. Sabab gedong eta teh sok dipake pertemuan, kumpul-kumpul, pesta-pesta. Sabenerna mah eta teh Lenhuis, imah tuan tanah. Ilaharna Lenhuis, imahna beda di imah sejen, agreng. Di gedong Patamon, salian ti kamar sare, oge aya keur kamar tamu. Ruangan tengah nusok dipake pertemuan atawa dansa-dansa oge kawilang ungga. Gedong Patamon dirancang arsitek Walanda nu kasohor jaman harita. Di sabudeureuh gedong aya taman anu dihias ku air mancur, istal kuda jeung lapang keur ulin barudak. Matak pika betaheun we. Dina hiji waktu Tuan Hola ngontrol ka kebun teh beh kaleureun gedong Patamon. Ngaliwatan kampung Sukarame. Di luhur lamping manehna nempo ka handap nya kawalungan anu ngocorna ka belah kaler. Walungan anu disokong ku 7 hulu cai tea. Ditelek-telek eta walungan ayana di antara 2 lamping. Kapikir ku manehna lamun antara 2 lamping ieu diurug, si walungan kabendung. Tangtu bisa jadi situ. Kacida endahna eta lamun dijadikeun situ. Caina ngamplang, herang bisa dipake lelayaran. Buru-buru manehna balik, maksudna rek ditepikeun ka pamajikanana, yen manehna boga rarancang hayang nyieun situ. Kasampak pamajikanana teh keur ngarajut dina kursi hoe. Mami, bieu ike ti Sukarame eta walungan alus pisan lamun dibendung bisa jadi situ. Papi yakin? Yakin bisa. Saha nu rek dititah papi keur nyieunna? Urang geroan engke si centeng mules. Urang titah manehna ngabendung walungan. Manehna pasti bisa ngerahkeun balad-baladna. Tapi papi, ulah nepi ka poho kana pagawean ngurus enteh. Jeung itung heula bisa kumahaeun eta paragadna. Nya, kayak urang geroan si centeng mules. Di geroan dununganana ki mules nyampeurkeun. Sanggeus tabe manehna diuk sila di handap. Ari Tuan Hola jeung Nyonya Yuli diuk dina kursi. Keukeuh sanajan leber ku ilmu oge, ari ku baula ka batur mah teu bisa kukumaha.
teu bisa sababad diuk bareng. Mules, kieu ye. Kuring tadi kalamping suka rame. Tungtung kebon teh. Dihandap aya lengkob. Geuning aya walungan. Nyaho maneh? Kan tenan, kuninga juragan. Eta lengkob lamun di antara lamping diurug walunganana bisa ka Bendung. Mun ka Bendung eta walungan di dinya bisa jadi situ. Eta situ halus pisan mun keur lalayaran Nyonya Yuli. Ngarti maneh Mules? Ngartos juragan. Eta mun diurug ku maneh jeung balad-balad maneh tur rahayat di dieu. Eta butuh waktu sabaraha bulan? Omat ulah ngaganggu pagawean ngurus teh. Katenan juragan. Sabarahaeun waragadna kira-kira? Abdi nuhungkeun ke bobule hiji sareng 5 embe hideung. Keur botram eta? Mani loba teuing eta dagingna. Tapi teu naon. Jung menta duitna kasih kasir saperluna. Bejakeun titah kuring. Kata juragan. Kira aku rek botram mani menciet kebo bule jeung 5 embe. Botram mah ngeunah jeung sirinding. Jeung deui make kudu mang bulan-bulan. Ngurug sakitu mah paling sapeutingeun. Teu nyahoun meureun balad aing sabangsa dedemit. Garantos Ki Mules dina hate. Sanajan jago oge da teu wanieun kadununganna mah. Ki Mules amitan sanggeus tabe. Ngiles teu katempo deui ku Tuan Hola. Ki Mules nyamperkeun ka kasir minta duit saperluna keur meuli kebo bule jeung embe hideung. Tuan Hola cenah nyahoeun yen ngabendung sakitu mah cukup ku sapeuting. Meujeuna Tuan Hola nyaho saha ari Ki Mules teh sabenerna. Dedeg pangadeg Ki Mules mah jajar pasar. Malahan mah teu nyerikeun yen manehna jelema loba pangabisa. Irit ngomong, tapi lamun sakalina ngomong aya peurahan. Batur teu wani nempas. Jangotna dipiara sanajan geus bodas. Kumis baplangna oge diingu. Ki Mules teu pernah tinggalin tina iket. Ari Ki Mules teh kurang parakan salak pituin. Ngan hirupna lila di pamumbaraan. Aditu ka dieu ngajugjug neangan elmu pangaweruh. Balik ka parakan salak, meujeunna dedegler sakur anu kadenge jago di parakan salak di teangan. Kabeh ge eueuh nu mampu ngalawan jajaten Ki Mules. Matak teu lila manehna kasohor jadi jeger parakan salak. Lila-kalilaan jadi tokoh anu dipika hormat usaha bae. Keur masyarakat parakan salak harita, Ki Mules jadi panglumpatan. Lamun aya nu gering, datang ka Ki Mules. Lamun hayang nangtukeun iraha waktu kawin anu alus, datang ka Ki Mules. Lamun hayang daganganna laris, datang ka Ki Mules. Tapi reak nama nu datang teh hayang boga ilmu panemu jampe pamake ka Ki Mules. Lolobana hayang ilmu kawedukan jeung pelet. Katakan aya sawarek urang dinya anu nganggap yen Ki Mules teh titisan ti ama sadarina. Karuhun nu pangheulana ngababakan di Sukarame. Basa harita keur neangan elmu, Ki Mules boga dulur sapaguron nyaeta Ki Imor. Sarua sakti mandraguna. Ngan bedana Ki Imor leuwih seukeut tatampoanana. Lamun Ki Mules mah unggul dina kawedukanana. Sanggeus ngumbara Ki Imor tumetep panganjrekanana di wewengkon Cicurug. Kusabab gede pangaruhna di wewengkon parakan salak, Ki Mules dipenta tanagana ku Tuan Hola pikeun ngamankeun kebon. Ki Mules nyanggupan kalayan syarat murid-muridna dijadikeun centeng perkebunan. Tuan Hola satuju centeng diangkat ti anak buah Ki Mules. Ki Mules dijadikeun pupuhuna. Di samat harita kebon teh aman tina gangguan. Ki Mules gawena kapake ku Tuan Hola. Sabab sanggeus keamanan kebon dicekel ku manehna jeung anak buahna. Teu kadenge aya nu nyolong atawa ngaruksak kebon. Sumawona ngajarah mah. Tuan Hola
katut pamajikanana nyaangeun pisan ka Kimules teh. Bukti ka nyaah tuan hola ka Kimules keur cicingna disadiakeun imah di komplek bedeng perkebunan. Dibedakeun ti nu sajen, ukur Kimules mah leuwih gede tur tohaga. Tapi imah eta pamere tuan hola teu pernah dicicingan. Kimules milih cicing di kampung. Teu pira da keur hirup sorangan, teuing ari keur di pangumbaraan mah. Tapi saprak balik ke lembur, Kimules teu kawin-kawin, lerengohan wae. Padahal mah loba nu miharep ka Kimules jadi salakina. Sabab lerengohan teh sagala kabutuhan sapopoe ditangkes ku dulurna anu awewe. Beres asar, Kimules mudun ka walungan anu rek dibendung. Kebo bule teu hese neangan, aya nu ngajual, embe hideung oge sadia. Gampang ari ku duit mah, kabeneran malam Jumat Kliwon, waktu nu mustari. Sareupna memeh magrib, Kimules geus kamimitian gawe. Buhur dibeuleum, ngelun, seungit haseupna tina parukuyan. Kimules ngamat, manggil sarupaning dedemit anu aya di dinya. Kungsi ditaklukeun ku manehna. Dur magrib, Kimules wudu terus salat. Beres salat, tap kana tasbih disambung wirid. Aya kana setengah jamna, buhur dibeuleum deui, malahung kemana-mana. Delila katempo dedemit pada ngadeukeutan, pokojona datang nyampeurkeun. Rek naon manggil uing Ki? Aya pagawean, bantuan aing. Gunungan aing hayang nyieun situ di dieu. Kudu beres sapeuting, sabab aing nu bagawe. Siap Ki. Uing jeung balad mah asal aya dahareun we. Tuh, ku aing geus disadiakeun kebo bule jeung 5 meh hideung. Siap Ki, supaya gawe kuring cepet, eueuh anu ngaganggu. Pangnya hareupankeun Dewi Pulasari jeung si Wanarajaya nya. Ari si Wanarajaya mah aing apal. Ari Dewi Pulasari saha? Salakina anu pernah ku aki dipateni wan Cilohor. Kimules inget masakeun naratas jalan ka Gunung Wayang, manehna dicegat ku 2 orai hideung. Gedena sapingping munding, anu hiji leuwih leutik. Kimules galungan jeung eta orai, sabab harita beurang jadi Kimules leuwih awas jeung leuwih siap. Orai panggedena tiwas disabit kedog ku Kimules. Orai hideung nu leuwih leutik teu beunang kaburu kabur ngoloyor teuing ka mana. Eta Raja Orai, nu hiji deui pamajikanana sosobatan jeung si Wanarajaya. Heueuh, keun aing nyong hareupan. Wanarajaya ngawujud jadi monyet, Dewi Pulasari ngawujud jadi orai mun beurang. Lamun peuting, Wanarajaya ngajang ngelek jadi lalaki goreng patut, maka tut beungeutna. Ari Dewi Pulasari awewe geulis ka wanti-wanti. Duanana sosobatan, tuluy turun gunung ngadeuketan Kimules. Tujuanana keur balas dendam. Dendam kusabab salakina dipaehan, ceuk maranehna ayeuna waktuna ngabalas dendam. Barang ngambeu rencana Kimules rek ngambedung wahangan. Pikeun nyieun situ. Bobule disarekeun, dina beheungna dikang kalungan kembang rampe, oge kitu embe hideung. Mencit embe dibantuan ku murid-murid Kimules, urusan mencit kebo mah teu dibikeun ka batur. Waktu gereselna kudu bareng dikomando ku Kimules. Geresel beheung kebo jeung embe dipencit, getih mancawura tina beheung kebo jeung embe. Dedemit nguru getih mane recok. Jika pesta ku aing geus dibekelan, bagian sia ayeuna digawe. Dedemit ngarangkut batu. Pagawean kudu rengse dina sapeuting, target memeh subuh kudu geus beres. Batu galede digudukeun, pake ngabendung walungan, terus ngagali taneuh. Diangkutan, diurugkeun nutupan batu. Keur sumanget digarawe, wanci tengah peuting, di belah kaler aya nu nyieun kakacowan. Teu salah, si Wanarajaya geus nyaho aya nu ngacoukeun Kimules moro pangacou. Kimules jongol jeung Wanarajaya
Keragot Jongo seak. Tukangeun aya nu nyerang. Dewi Pulasari datang ngabantuan sobatna ngarempug Kimules. Pemirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kabihatur misteri Dedemit Situ Sukarame bagian kahiji. Kade ulah hilap salajengna di bagian kedua. Kirang langkungna simkuring nyuhun pendihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.